Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal arkanul khutbataini ari pirang-pirang rukun khutbah dua. Khamsatun eta aya 5. Hamdulillahi nya eta kahijina muji ka Gusti Allah fihi ma dina itu khutbatain. Wassalatu jeung kaduana maca salawat ala nabi ka Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Fihi ma dina itu khutbatain. Wal wasiyatu jeung katiluna maca wasiat bitaqwa kana taqwa fihi ma dina itu khutbatain. Wa qiraatu ayatin sareng maca nasa ayat minal qur'ani tina al-Qur'an fi ihdahuma dina salah sahijina itu khutbatain. Wa du'a'u jeung kalimana ngadoakeun lil mukminina pikeun jalma-jalma mukmin wal mukminati jeung pirang-pirang jalma mukmin awewe fil akhirati dina khutbah anu akhir. Paslun ari eta hiji pasal syurutul khutbataini ari pirang-pirang syaratna khutbah dua asyaratun eta aya 10. At-taharatu nyaeta kahijina susuci anil hadatsaini tina hadas dua. Al-asghari nyaeta hadas leutik wal akbari jeung hadas gede. Wa taharatu jeung kaduana suci anin najasati tina najis. Tsaubi dina pakaian wal badani jeung dina badan. Wal makani jeung dina tempat. Wa satrul aurati jeung katilu nanutupan aurat. Wal qiyamu jeung kaopatna ngadeg alal qadiri ka jalma anu kawasa. Wal julusu jeung kalimana diuk bainahuma di antarana itu khutbah dua. Fauqa tuma'ninatis sholati dina saluhureun tuma'ninahna salat. Wal mualatu jeung kagenepna tuluy-tuluy bainahuma di antarana khutbah dua. Wa mualatu jeung katujuhna tuluy-tuluy bainahuma di antarana itu khutbah dua wa bainas salati jeung di antarana salat. Wa antakuna jeung ka dalapan yen bukti itu rukun-rukun khutbah pirang-pirang rukun-rukun khutbah bil arabiyati eta tetep ku make bahasa Arab. Wa ayyasma'a jeung kasalapan yen meredenge haka itu naon kana arkanul khutbatain teh gitu. Wa ayyasma'a jeung yen ngadenge meureun gitu. Hakana itu arkanul khutbatain sa arbauna pirang-pirang jalma 40. Wa antakuna jeung kasapuluhna yen bukti itu arkanul khutbatain teh kulluha tegasna sakabehna itu arkanul khutbatain fi waqti zuhri eta tetep aya dina waktu zuhur. Paslun ari ieu teh hiji pasal allazi ari anu yalzamu anu misti ieu ladzi lil mayyiti pikeun mayit arba'u khisalin eta 4 pirang-pirang urusan ay umurin. Gosluhu nyaeta kahijina ngadusanana mayit wa takfinuhu jeung kadua ngapanan atawa mungkusna mayit. Wassalatu jeung katiluna nyolatan alaihi ka itu mayit. Wa dafnuhu jeung kaopatna nguburna mayit. Paslun ari eta hiji pasal aqallul gusli ari pang saeutik-saeutikna ngadusan mayit gitu. Ta'mimu badanihi eta ngawalatraan sakabeh badanna mayit bil ma'i ku cai. Wa akmaluhu jeung ari pang sampurna-sampurnana ngadusan mayit ayagsila eta yen ngumbah itu si jalma sawataihi kana gogoreng duana mayit tegasna kubul jeung duburna. Wa ayuzila jeung ka sabarahan yen ngilangkeun
itu si jalma al-qadharu kana kokotor min anfihi tina irungna mayit wa ayyuwaddi'a jeung yen ngawuduan itu si jalma huka itu mayit wa ayyadluka jeung yen ngosok-ngosok itu si jalma badanahu kana badana mayit ngosok-ngosok teh bisidri ku kai sidir wa ayya subba sareng yen ngocorkeun si jalma alma kana cai alaihi ka itu mayit salasan kalawan 3 kali. Paslun ari eta hiji pasal qallul kafni ari pangsaeutik-saeutikna mungkus mayit saubun eta hiji baju ya ummu anu ngumuman ngawalatraan atau nutupan itu saub huka itu mayit wa akmaluhu jeung ari pangsampurna-sampurnana itu mungkus mayit lirrajuli pikeun lalaki salasul lapaipa eta 3 pirang-pirang lapis boeh wa jeung ari pangsampurna-sampurnana mungkus mayit lil mar'ati pikeun mayit awewe komisun eta hiji baju kurung wa khimarun jeung kerudung tiung gitu wa izarun jeung sarung walufafatani jeung 2 lapis boeh. Paslun ari eta hiji pasal arkanus sholatil janazati ari pirang-pirang rukun salat janazah sab'atun eta aya 7 al-awwalu ari nomor kahijina an-niyatu eta niat ats-tsani ari nomor kaduana arba'u takbiratin eta 4 pirang-pirang takbiran ats-tsalitsu ari anu nomor katiluna al-qiyamu eta ngadeg alal qadiri ka jalma anu kawasa ar-rabi'u ari anu nomor kaopatna qiraatul fatihati eta maca Fatihah al-khamisu ari anu nomor kalimana as-shalatu eta maca shalawat ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati dina sabada takbir anu kadua as-sadisu ari anu nomor kagenepna ad-du'a eta ngadoakeun mayit ka mayit ba'da tsalisati dina sabada takbir anu katilu as-sabi'u ari anu nomor katujuhna assalamu eta maca salam gitu. Paslun ari eta hiji pasal aqallud dafni ari pangsaeutik-saeutik na ngubur mayit hufratun eta teh sakedukan taktumu anu nyumputkeun ieu hufrah raihatahu kana ambeuna mayit wa tahrusu sareng ngajaga ieu hufrah ka itu mayit ngajaga minas sibai tina satogalak wa akmaluhu jeung ari pangsampurna-sampurnana ngubur mayit qomatun eta teh satangtungan wa bastotun sareng satampah wa yudau jeung ditendun naon khadduhu pipi na mayit ala turabi luhureun taneuh wa yajibu sareng wajib naon taujihuhu madepkeunana itu mayit madepkeun ila kiblati ka kiblat